Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur hayu orang haturkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing rahmat ka urang sadayana. Hatur nuhun kararencangan sadayana anu parantos sumping dina ieu sawala. Anu janten tema dina ieu sawala teh nyaeta program sakola online. Kukituna supados nyangkolong kana waktos hayu urang sadaya buka ieu sawala ku basmalah. Para pangjejer sareng pamilon nu ku simkuring dipika hormat serta acan nincak kana acara simkuring bade ngrepangkeun pangjejer anu bade ngadugikeun ka mandangna. Pangjejer anu kahiji nyaeta Ibu Yeliza Fajriah Rahayu di Majalengka. Mantena mangrupikeun guru basa Sunda di SMA Negeri 1 Majalengka. Hatur nuhun Ibu kana kasumpinganana. Pangjejer anu kadua nyaeta Farida Azahra di Majalengka. Mantena mangrupikeun salaku siswa SMA Negeri 1 Majalengka. Hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin supados leuwih neleman jejer nu bade dibahas, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Yeliza Fajriah Rahayu kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriah Rahayu anu tos ngadugikeun kamandangna. Leres pisan, sakola online teh miboga kaleuwihan oge kakurangan. Kaleuwihanna nyaeta siswa miboga waktos anu seueur di bumi. Selain diajar, siswa oge bisa ngaperdalam hobi sareng skillna. Kakuranganna nyaeta siswa jadi seueur anu males ngerjakeun tugas-tugasna. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun ieu sawala. Anu salajengna ka Farida Azahra dihaturanan kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Farida Azahra anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena, sakola online teh nyaeta salah sahiji cara diajar anu dibalut ku kamajuan teknologi. Anu biasana siswa tatap muka langsung sareng guru, ayeuna kedah tatap muka sareng laptop. Sanajan aya kaleuwihan sareng kakurangan, urang sadaya kedah narima kamajuan teknologi. Kulantaran waktos anu sakedik, mangga simkuring bade ngawatesan kanggo hiji pamilon anu bade tumaros. Dina ngadugikeun patorosana kedah ngacungkeun pananganan teras nyebatkeun nami. Hatur nuhun ka Sarli Aurelia Mevianti, patorosana kirang langkung ngeunaan modal pikeun siswa ngalaksanakeun sakola daring. Contona, kuota internet anu wajib aya dina program sakola online. Sumangga ka Ibu Yeliza Fajriah Rahayu kanggo ngawaler patorosanana. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fajriah Rahayu tos ngawaler patorosana ti Sarli. Anu isi walerana nyaeta pamarentah tos nyiapkeun dana 2,6 triliun bantuan kuota internet anu bakal dibagikeun ka siswa sareng guru pikeun nunjang program sakola online. Para wargi sadayana, alhamdulillah acara teh kawit dugi karengsenan kalayan lancar. Simkuring salaku panumbu catur bedah hapunten anu kasuhun. Mung sakitu anu dipika hatur nuhun kana parhatosana ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.